Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warga Tasik, patepang deui sareng radio FM hiji tilu opat lima. Simkuring Nadia Endah Windarah Putri bade adugikeun warta tentang banjir di Balai Endah. Sababaraha minggu katukang daerah Balai Endah teh Kabupaten Bandung kenaan kurupi-rupi musibah. Salah sahijina mudalna cai wahangan Citarum. Dumasar kana data anu aya kurang leuwih 1536 imah ratut wangunan, sakola jeung pamarentahan kakeueum ku cai wahangan Citarum. Panyebab mudalna cai wahangan teh sabab gedena cai hujan jeung lobana runtah anu ngahalangan kokocoran anu ngabularkeun cai jadi ngayembeng. Pamarentah daerah geus kadata korban jiwa ka sababaraha tempat. Sabab dumasar kana hiji laporan ti warga, masyarakat teu saeutik ayana korban jiwa anu kabawa banjir. Masyarakat Kota Bandung ngarasa prihatin ku ayana musibah eta. Masyarakat oge ngayakeun tarekah ngumpulkeun warga keur sumbangkeuneun ka warga anu kenaan musibah eta. Sakitu wae anu tiasa simkuring digugikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.